Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Urang Sunda. Urang Sunda teh naon Ki? Jawa Barat teh. Geningan ngabahas orang Sunda Ki. Nah, sehubungan Ki Kampaknya orang Sundanya. Orang Sunda teh sepak terjangna geus nepi ka mana sih Ki? Orang Sunda teh lain saukur urang Sunda si kabayan cek dinu lagu Doel Sumbang mah. Orang Sunda si kabayan cenah. Aya teh cenah orang Sunda teh harudang hudang 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 hudang. Tah ayeuna mah orang Sunda teh geus halarudang. Hiji aya teh ki nu jadi artis, ngajedi nu jadi artis, jadi selebgram. Orang Sunda loba. Raffi Ahmad, Ariel Noah nu terkenal kebanyakan musisi boh artis orang Sunda termasuk YouTuber. Anu jadi pejabat loba Ki, aduh kos nu teu apal nu jadi pejabat anu paling populer tenar hiji nya. Ayeuna Kang Deddy Mulyadi keur populer keur tenar di mana-mana. Tah eta Kang Deddy Mulyadi mungkin kedepannya bisa jadi calon presiden ge. Keur tenar keur booming bager ka rakyat di mana-mana heuh. Nu kadua saha Ki? Loba. Orang Sunda mah ngajedig pisan ayeuna teh keur malaruncuh. Mentak istilahna nya Ki Kampak ngabahas orang Sunda teh bener. Orang Sunda mah kahareupna lamun bisa nepikeun ka aya nu jadi pamimpin, mudah-mudahan bisa ngabagyakeun saha? Seluruh rakyat Indonesia nya. Mentak ge lamun bisa mah sok dukung terus Kang Deddy Mulyadi dinu kebijakan-kebijakan ge aralus.